Pondok Midas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi al-ghazzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, urang sami-sami nyanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala seueur pisan jasana katampi ku urang sadaya. Dikawit urang sadayana aya di alam ruh majeng kana alam rahim, kantenan ayeuna di alam dunia, saterasna dipupruh kurupi kanikmatan ti anjeunna, sekaligus duwi kawangkit ayeuna Allah Subhanahu wa taala masih maparinan yuswa ka urang sadaya tur tiasa diisian ku amal soleh. Anu urang sadayana kangtosna wangkid ayeuna ngaraos bingah anu luar biasa. Non bingahna margi urang ngalakukeun amal soleh dina sasi nu ku Allah diistimewakeun, sasi Dzulhijjah. Bertepatan oge dina 10 nu awalna. Ieu teh kaistimewaanana ageung pisan nya. Kalayan urang sami-sami ngaduakeun, tanapi ngadua kanggo diri urang sadaya tanapi kanggo umumna kaum muslimin wal muslimat. Rupina tos aya nu nganiatan bade kurban, bahkan sanes sakadar nganiatan nya parantos nitipkeun artosna ka panitia. Mudah-mudahan ieu ibadah kurbana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Artos anu dikaluarkeun ieu sing digentosan ku nu langkung ageung. Kalabat rupina wagi-wagi urang sabagian aya anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji. Tas nungtutan ararangkan sekedap deui dugi kana puncakna amalan ibadah haji. Mudah-mudahan aranjeunna dipaparinan kalancaran kasehatan ibadah hajina, ditampi ku Allah Subhanahu wa taala salamet dugikeun ka tiasa kempal isinaran kulawargina. Urang sadaya anu dugi ka wangkid ayeuna teu acan kabiruyungan pikeun ngalaksanakeun ibadah haji, mudah-mudahan kapayuna ku Allah dimampukeun. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya anu salajengna rahmat sinareng kasalametan mugia salamina dihaturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka sadaya umat-umatna. Urang sadayana kedah ngusahakeun supados urang sadayana kenging sapaat ti anjeunna engke dina poe kiamat. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, sakumatos didugikeun malam Rebo anu dipajeng ayeuna tanapi kapayun rupina di
liburkeun heula nya kaitan sinareng aya sabaraha kagiatan anu memang teu tiasa dikantunkeun. Hadirin rahimakumullah, ayeuna majeng kana hadis ti Tolak bin Ali. Tolak leres ya? Masih tentang pembatal wudu. Wa an Talq bin Aliin sareng hadis ti Tolak bin Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna. Qala Tolak parantos nyarios, qala parantos nyarios rajulun hiji pamegat masastu abdi parantos nyentuh dakari kana zakar abdi. Au qala rajulu atawa hiji lalaki, au qala atawa anjeunna nyarios ar-rajulu hiji lalaki hiji pamegat yamassu zakarahu nu nyentuh kana zakarna di sholati nalika nuju salat alaihi naha kedah keur eta pamegat al wudu ngalaksanakeun wudu. Alaihi naha kedah keur eta pamegat al wudu ngalaksanakeun wudu. Faqala maka sasauran an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la teu kudu wudu, innama huwa sabenerna ari zakar bad'atun eta bagian minka tina awak anjeun. Bad'atun eta bagian minka tina awak anjeun. Akhrajahu tos ngariwayatkeun tos ngaluarkeun kana ieu hadis al khamsatu 5 imam hadis wa shahahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wa qala sareng parantos nyarios Ibnul Madini sami eta aya nya. Wa qala sareng nyarios sa Ibnul Madini Ibnu al-Madini huwa ieu hadis teh ahsanu, ieu hadis teh langkung sae min hadisi Busrata tinimbang hadis Busrah. Min hadisi Busrata tinimbang hadis Busrah. Wa an Busrata sareng hadis katampi ti Busrah binti Sofwan putrina Sofwan radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salarasna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala parantos nyarios man sahawai jalma massa nu manehna nyentuh zakarahu kana zakarna fal yatawaddo maka manehna kudu wudu. Fal yatawaddo maka manehna kudu wudu. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al khamsatu 5 imam hadis wa shahahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban.
Wa qala sareng parantos nyarios saha Al-Bukhari Imam Bukhari wa ieu hadis as-sahu syai'in perkara nu langkung sahih fi hadzal bab dina ieu bab. As-sahu syai'in perkara nu langkung sahih fi hadzal bab dina ieu bab. Wa an Talq bin Aliyin sareng hadis ti Talq bin Ali radhiyallahu an qala Talq parantos nyarios rajulun hiji pamegat masastu abdi parantos nyentuh zakari kana zakar abdi au qala atawa manehna nyarita ar-rajulu ari lalaki yamassu zakarahu nu manehna nyentuh kana zakarna fis shalah dina waktu keur salat alaihi nah kudu keur eta lalaki al wudu ngalaksanakeun wudu kana tiasa alaihi nah wajib keur eta lalaki al wudu ngalaksanakeun wudu deui. Faqala maka sasauran an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam la teu kudu wudu deui innama huwa sabenerna ari zakar teh bad'atun eta bagian minka tina awak anjeun. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al-khamsatu 5 imam hadis wa sahahahu sareng parantos nganggap sahih kana ieu hadis Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnu al-Madini sareng parantos nyarios Ibnu al-Madini huwa ieu hadis ahsanu langkung sae min hadis Busrata tinimbang hadis Busrah. Wa an Busrata binti Sofwana sareng hadis katampi ti Busrah putrina Sofwan radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salarasna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasul parantos sasauran man sahawai jalma massa nu manehna nyentuh ngarampa zakarahu kana zakarna falyatawaddo maka manehna kudu wudu. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis al-khamsatu 5 imam hadis wa sahahahu sareng parantos nganggap sahih tanapi tos nyohihkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban. Wa qala sareng parantos nyarios Al-Bukhari Imam Al-Bukhari huwa ieu hadis ari ieu hadis asahu syai'in perkara nu langkung sahih fi hadzal babi dina ieu bab.
Para wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat, rupina ieu teh tiasa janten waleran kana naon, kana pertarosan ari ngaragap kemaluan zakar ieu teh ngabatalkeun kana wudu atanapi henteu. Maka ieu dua hadis waleranana hadis anu kahiji ti Tolak bin Ali saurna aya hiji pamegat anu ieu pamegat teh cumarios. Dina cariosanana kapahami ku urang sadaya. Samisaran kieu mun abdi nyentuh zakar ngarampa kemaluan atawa mun aya hiji lalaki gitunya dina kaayaan keur suci bahkan keur salat ngaragap zakarna naha kedah wudu teu gitunya. Dina hadis nu kahiji disebutkeun faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam la henteu kedah wudu deui, henteu batal. Namun jantan alasanana huwa ari zakar teh kemaluan teh bad'atun. Ari bad'ah teh naon? Bagian awak. Teu beda jeung naon cepil. Teu beda jeung pangambung kitu nya. Urang ngaragap cepil teu batal. Berarti ngaragap kemaluan oge henteu. Ulah. Nah, teh para wargi sadaya memang pertanyaan-pertanyaan anu sering munculnya, sering muncul. Kalabat dina bab naon? Dina bab mandi nya. Ari mun tos mandi wajib, mandi junub, wudu deui entong kitu nya. Teu kedah wudu deui sabab teu aya mandi nu langkung, teu aya wudu nu langkung umum daripada mandi. Kitunya. Ku mandi teh hadas gede wae bisa leungit, komo hadas nu alit. Kumaha cenah pas mandi teh kan larangan teh karagap tah kitu. Itunya batal teh pan ieu walaranana saur hadis teu batal. Sarua jeung ngaragap ceuli. Mungkin kanggo sebagian jami mikirna kieu pan painten kahampangan teh tidinya gitu. Tapi Nabi disebutkeun la innama huwa bad'atum minka. Hadis ieu dikaluarkeun ku 5 imam hadis, disahihkeun ku Imam Ibnu Hibban, dikomentaran ku Imam Ibnu Al-Madini. Kumasor Imam Ibnu Al-Madini komentarna ieu hadis teh langkung sae. Berarti ieu hadis teh langkung punjul daripada hadis busroh. Kayak hadis nu kadua hadis busrohnya. Disebut hadis busroh teh peda sahabat nu nampi ieu hadis ti Nabi namina busroh gitu. Masih kena emut para ibu ahrajahul khamsatu dikaluarkeun ku 5 imam hadis saha nu 5 teh. Ahmad bin Hambal. Nah,
jiga nu harilap deui teh. Tos aya sabaraha teh pengker ya teh jadi harilap deui. Ditinggal we ge pariribona. Eta para wargi sadayana si hadis anu nu kahiji. Ayeuna hadis nu kadua. Hadis ti Busrah binti Sofwan. Busrah putrina Sofwan. Rasul sasauran man massa dzakarahu falyatawaddo. Saha jalma anu ngarampa zakarna pek manehna wudu. Dikaluarkeun ku Imam 5 imam hadis. Disahihkeun ku Imam At-Tirmidzi sareng Ibnu Hibban. Dikomentaran ku Imam Bukhari, sore Imam Bukhari, ieu hadis paling sahih dina ieu bab. Ya Ibu, saur Ibnu Al-Madini hadis titolak tadi bin Ali dianggap hadis anu langkung sae daripada hadis Busrah. Saur Imam Bukhari hadis Busrah ieu teh pangsohehna dina ieu bab pembatal wudu. Maka berarti ieu hadis teh darajatna sami-sami soheh. Simkuring ngantos ngadugikeun ka sadayana ketika aya hadis anu seolah-olah bertentangan ya, kan itu bertentangan dina hadis Tolak bin Ali nyebutkeun mun ngarampa zakar teh teu batal, teu kedah wudu deui. Hadis ti Busrah mah kedah wudu deui kitu. Duanana hadisna sahih. Emut keneh dipayun tos didugikeun aya 4 penyelesaian. Kumaha ieu teh cara ngompromikeunana? Upami ternyata hadisna sahih duanana, maka carana teh dijamu, duanana diakomodir, duanana dianggo hadisna. Kumaha dianggona? Nah, berarti lebah wuduna ieu teh sanes wajib. Kantos wuduna sanes wajib sunat. Artina upami teu wudu oge teu sawios-wios. Kantos lihandai ngaraka hartosnya. Jadi kesimpulan tina 2 hadis nu nembe ngarampa zakar teh itunya henteu wajib wudu ngan sakadar sunnah. Terus kumaha upami nyentuhna nganggo syahwat? Tah ieu mah saur para ulama batal cenah kitu. Eta nu ngabentenkeunana. Para wargi sadayana eta 2 hadis anu seolah-olah bertentangan ya. Mangga ayeuna urang teraskeun kana hadis nu salajengna. Wa an Aisyata sareng hadis katampi ti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul parantos sasauran man sahawae jalma asabahu anu tumiba kamanehna qaiun ongkek au ruafun atawa mimisan au qolasun atanapi ongkek sakedik
nongkek saeutik teh olap gitu. Terus au madiyun atanapi keluar madi falyan sorif manehna kudu ngaleos falyatawaddo teras wudu teras manehna wudu. Summa liyabin ala sholatihi, terus manehna kudu neruskeun salatna wa huwa fi dzalika jeung manehna nalika kitu la yatakallamu manehna ulah ngomong. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu sareng parantos ngadoifkeun nganggap doif kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa ghairuhu sareng nu sanesna. Diulang, wa an Aisyata radhiyallahu anha sareng hadis katampi ti Aisyah mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salarasna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna parantos sasauran man sahawai jalma asabahu tumiba ka manehna qaiun ongkek auru afun atanapi mimisan au qolasun atanapi olab au madiyun atanapi madi falyan sorib maka manehna kudu ngaleos falyatawaddo maka manehna gitu. Mahan aya falyan sorib aya nu aya anu teu aya. Laras eta falyan soribna aya. Sanes nu aya ayanya. Oh. Beda harga kitu itu kitabna. Ya ada kadang benten cetakan sok benten redaksi. Urang aos nu aya di sim geuring mah nya. Falyan sorib maka manehna kudu ngaleos falyatawaddo teras manehna wudu summa liyabin punten summa liyabni terus manehna kudu neraskeun ala sholatihi kana salatna wa huwa bari manehna fi dzalika nalika kitu la yatakallamu manehna ulah nyarita. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wa dha'afahu sareng parantos nganggap dhaif kana ieu hadis nganggap lemah Ahmadu Imam Ahmad wa ghairuhu sareng nu sanesna. Para wargi sadayana langsung kana kesimpulanna nya. Kesimpulan ieu hadis ditinggal tina komentar tungtung hadisnya disebatkan ya hadis teh didoibkan ku Imam Ahmad sinarang nu sanesna. Berarti upami hadis doib teu tiasa dijadikan hujjah ya. Teu tiasa dijantankeun hujjah, tapi dina hal ieu para wargi sadayana memang terjadi silang pendapat. Jadi aya ulama anu aranjeuna nganggap sapertos ongkek mimisan oge naon tadi teh olabnya eta dianggap ngabatalkeun kana wudu. Matak tadi aya parentah naon falyan sorib. Falyan sorib teh ngaleos tina salatna teras wudu.
Itu pendapat saha? Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad. Tapi nu langkung tepat saurna ieu teh teu ngabatalkeun kana wudu. Teu ngabatalkeun kana wudu. Pendapat saha? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, sinareng salah sawios madhab Imam Ahmad. Terus nu janten alasan teu batalna naon? Nu janten alasanana teh teu aya dalil anu secara jelas khusus nyebutkeun batal. Itunya. Benten sinareng madhi. Jadi pisahkeun heula nu tilu, ongkek, mimisan, terus naon? Olab nya. Pisahkeun sareng madhi. Ari hal madhi mah dina hadis nu atos eta teh ngabatalkeun kana wudu lamun kaluar madhi. Hadisna tisah dengan emut keneh. Ti Ali bin Abi Thalib ningan Ali teh miwarang saha bu naroseun ka Nabi Miqdad nya. Sor Ali teh abdi teh cenah sok kaluar madhi ieu teh rek nanyakeun ka Rasul mitoha era kitu nya. Miwarang we Miqdad kitu. Cing cenah pangnanyakeun mun kaluar madi kumaha ieu teh? Kumaha saur Nabi? Fihil wudu, mun kaluar madi eta teh kedah wudu gitu. Tah, ari lebah madi mapan aya hadis khususnya nu nembe hadis ti Ali bin Abi Thalib. Tah lumpami lebah ongkek sinareng mimisan sareng olapan eta mah teu aya hadis nu nguatan deui da kitu nya. Bahkan kalebat dina katerangan anu sanes para wargi sadaya disebatkeun dina musim peperangan kadang para sahabat teh sarolatna teh bari si luka-lukana teh ngalucur getih. Jadi keur salat teh aya nu bohak dina naonna? Dina ta'arna gitu nya, bari ngusapan getih we di dieu teh gitu. Berarti nuduhkeun ku kaluarna getih teu batal wuduna. Kan ari mimisan teh kaluar getihnya. Nah gitu. Eta para wargi sadayana kanggo kesimpulan tina hadis anu nembe. Hadis ti Aisyah ti bojo Nabi. Janten ku kalimat non ieu hadis dhaif. Tadi di awal disebatkeun berarti tos teu tiasa dijantenkeun hujjah. Mung eta we nu lebah madi unggul nya eta mah kakiatan ku hadis ti Ali nu tadi dirugikeun. Mangga kana hadis nu salajengna. Wa an Jabir bin Samurah sareng hadis katampi ti Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna. Anna rajulan salaresna aya hiji pamegat saala ieu pamegat naros an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawaddau naha abdi kedah wudu min luhumil gonami lantaran nuang daging kambing domba. Qala Nabi nyarios in syi'ta mun anjeun karep.
insita mun anjeun karep. Qala ieu pamegat nyarios atawaddauna abdi kedah wudu min luhumil ibili lantaran nuang daging onta. Qala Nabi nyarios naam bener kudu wudu. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Imam pondok lah terkadang diulangnya. Para wargi sadaya dina ieu hadis teh aya kalimat gonam sinarang ibil nya. Bisa dihartosan non gonam teh domba nya, kambing gitu. Upami ningadina kosakata mah sajenis katanya antawis domba sinarang embe. Upami ibil onta. Jadi ya pamegatnya naros kasaha ka Nabi sallallahu alaihi wasallam naha abdi kedah wudu lantaran nuang daging domba, daging embe, kambing. Saur Nabi teh insyi'ta. Non hartosna tadi lamun anjeun karep nya. Taku kalimat lamun anjeun karep nandakeun ieu teh teu ngabatalkeun kana sami sareng mun rek wudu pek tah kitu nya insi eta teh. Benten deui upami kalimatna bener anjeun kudu wudu, tah berarti lamun kalimatna kitu berarti dipahami batal nya. Teras kumaha cenah upami ayeuna nu dituangna teh daging ibil onta atawaddau min luhumil ibil. Saur Nabi teh naam bener anjeun kudu wudu. Ai jengkol jenis daging sanes. Mohon. Jadi kieu ya teh aya kias ya. Aya kias. Kalebet engke kana rokok punten. Nah, jadi seur ashabul udud. Janten kieu perkawis jengkol aya hadis nu nyebatkeun sanes jengkol nanya. Jadi hadis nyebatkeun ieu mah saur Nabi lamun geus dahar ieu cenah kitu nya. Isyarat Nabi teh kana bawang. Gitu. Saur Nabi teh entong ngadeuketan tempat salat kitunya hadisnya teh. Mohon. Naon sababna fa innal malaikata tata'adda. Malaikat sok kaganggu kama ya ta'addal insan seperti kagangguna jalmi. Kunaon ku bauna eta. Maka jengkol, rokok, peuteuy dikiaskeun kana bawang nu tadi. Ya. Supaya orang lamun nuju salat hegigireun teh jalmi nutos nuang peuteuy tawa jengkol urang sok kaganggunya gitu. Ta malaikat ge cenah kaganggu. Nah berarti satu acan non urang salat meme salat teh nuang jengkol berarti bauna dihilangkeun deui kunaon ku nuang peuteuy gitu. Pan ngarah leungit bau jengkolna gitu, tuang peuteuy gitu. Ya intina mah bauna eta dihilangkeun kunaon we carana. Sami ari ngarokok nimbulkeun bau teh. Mohon. Lamun aya jalmi ku bau mulut nu ngarokok gitu nya kaganggu malaikat ge sami kaganggu. Mata kanggo ieu kanggo kelompok anu nganggap rokok teh makruh nya aya nyebatkeun kieu isim kuring nyebatkeun pendapat aranjeunna da dina rokok kan benten-benten pendapat teh.
aya nu mutlak ngaharamkeun, aya anu seseret makruh gitu nya. Tapi nu ngahalalkeun mah teu aya. Jadi kieu aya nu nyebatkeun kieu makruh teh iraha ngarokok teh lamun rek salat. Sabab naon? Bekas tina ngarokok teh nimbulkeun bau eta. Jalmi kaganggu ku bauna mulut hawa jalmi nu tos ngarokok malaikat ge kaganggu. Kitu para wargi sadayana. Jadi icalkeun heula bauna. Terus ngeunaan daging onta, nuang daging onta. Ye aya dua pendapat. Pendapat nu kahiji sesuai teks hadisnya nuang daging onta teh ngabatalkeun kana wudu. Ieu pendapat saha? Pendapat Imam Ahmad, pendapat Syekh Ibnul Qayyim, sinareng Imam Nawawi. Tapi pendapat anu teh cenah nyulayaan karena pendapat jumhur ulama. Dan jadi saur ulama-ulama tadi nuang daging onta teh ngabatalkeun kana wudu sesuai teks hadis. Nah abdi kedah wudu saatos nuang daging onta saur Nabi naam bener. Tapi aya deui ulama nu nyebutkeun teu batal. Ieu mah kalangan jumhur. Naon alasanana? Nabi pernah cenah nuang daging anu dipanggang. Nabi teu wudu deui saatosna kalebet ku kalimat daging nu dipanggang teh daging onta. Kitu nya. Nah, terus aya deui anu nyebatkeun hadis Jabir ieu teh hadisna dhaif. Kitu nya, hadisna dhaif. Sakali deui upami dhaif mah teu tiasa dijantenkeun hujjah. Taya rupina nu terjadi silang pendapat di antawis para ulama. Ngeunaan hadis nu nembe. Untung urang mah tara nuang daging onta lagi nya. Aya. Urang teraskeun kana hadis sisa ayeuna Abi Hurairah nya. Wa an Abi Hurairah ta sareng hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ngaridhoan ka anjeunna qala Abu Hurairah parantos nyarios qala parantos sasauran an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sahawai jalma gossala nu ngamandian mayitan mayit fal yag hasil maka manehna kedah mandi. Waman jeung sahawai jalma hamalahu anu mangku ieu mayit fal yatawaddo maka manehna wudu. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Wan Nasai sareng Imam An-Nasai wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa hasanahu sareng Imam Tirmidzi parantos nganggap hasan kana ieu hadis. Wa qala sareng parantos nyarios Ahmadu Imam Ahmad la yasihu fi hadzal babi syai'un. La yasihu ta aya nu sahih fi hadzal babi dina ieu bab syai'un hiji perkara oge. Teu sahih gitu nya. Ieu hadis teh teu sahih dina ieu bab saeutik oge.
para wargi sadayana sami ge anu sering muncul pertanyaannya pedah jalmi teh kegiatan ngamandian jenazah teh kadang kanggo sabagian jami mah jantan kabiasaanana nya keur mah tos matuh kan di urang mun sok ngamandian eta nya gitueureun ceuk kasarna mah sapaehna gitu can maot mah eta we terus gitu. Terus para wargi sadayana ngan ieu teh dina lebah ngaibakan mayit teh kedah gaduh nyali ieu teh nya. Sabagian jami majigana ka mayit teh barora ngaragap ningalina ge mung. Di hiji tempat mah duikan kaki ya para wargi sadaya. Mun aya nu ngantunkeun teh di lemur eta teu aya khususna kanggo pami nu ngantunkeunana istrinya kaum ibu kaum hawa tatusok ti lemur batur ngahaja nah beuta aya pas ditaros teh rupi-rupi jawabanana nyebatkeun teu apa jampena aya jampe khusus gitu aya paling ngawitan bismillah gitu. Saya teh jampe khusus. Dan memang ilmuna kedah dipimilih ku sadayana nya. Memang ari hukumna mah fardu kifayah ieu teh. Fardu kifayah ngurusanan jenazah. Tanu sok ditaroskeun teh eta lamun tos ngaibakan jenazah mayit nah anu ngaibakan teh kedah mandi teu kitu nya. Tadi walar ku ieu hadis man ghassala mayitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo anu mangkuna kedah wudu. Hadisna dianggap hasan ku Imam At-Tirmidzi tapi saur Imam Ahmad hadisna teu sahih. Berarti teu sahih teh dhaif kitu nya. Sami sareng nu tadi. Jadi kesimpulanana kieu numutkeun mayoritas ulama di antawisna saha Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i itunya saha anu ngamandian jenazah sunnah kanggo mandi sanes wajib gitu nya. Pelan? Ya. Mohon. Laras. Nya upami alasan anak itu teu sawios. Mohon. Laras. Jadi ku sababurang teh jibrag gitunya terus ibak gitu. Mangga berarti nyana pendapat saha Imam Ahmad sineurang Imam Asy-Syafi'i gitu. Mangga mandi ngan sifatna sanes wajib. Sunat tunggul hartina upami teu mandi ge teu sawios. Mohon. Laras. Tatras kanggo anu mangkuna kumaha kan di dieu mah falyatawaddo kumargi terjadi silang pendapat anu nyebatkeun ieu hadis hasan anu nyebatkeun hadisna dhaif berarti wuduna sanes wajib sami sareng mandi sanes wajib sakadar anjuran sakadar sunat tunggul mustahabnya. Eta para wargi sadayana upami ditinggal kalimat nama kalimat falyagtasil falyatawaddo ieu teh kan fil amarnya amarna amar ghaib fi'il mudhari katerapan lam amr
terjemahna maka manehna kudu mandi maka manehna kudu wudu gitu. Ngan kesimpulanana itunya bade mandina bade wuduna saatos bersentuhan sinarang janajah ieu sanes wajib ngan sakadar mustahabnya sunnah. Taya para wargi sadayana sabaraha hadis tadi teh aya 5 limanya 5 hadis. Dan ku 5 hadis eta urang nampi sabaraha keterangannya janten ngeunaan pembatal wudu teh aya nu disepakati aya nu diikhtilafkeun gitu di antawis para ulama sesuai anu tadi parantos didugikeun. Cekap sakitu heula. Engke majeng kana ieu mah kumaha upami nyentuh atau nabi ngaragap kana Al-Qur'an kedah wudu heula teu kitu nya. Engke aya walerana. Para wargi sadayana cekap sakitu kanggo kajian dina wengi nu ayeuna hatur nuhun kana paratosanana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.